Sampurasun, Baraya, Uningate Bukit Kujang. Nah, Bukit Kujang atau anu leuwih dikenal ku sebutan Gunung Bohong teh mangrupa tempat wisata alam di kota Cimahi anu endah tur merenah pisan pikeun nu kakara diajar naik gunung. Oge cocok pikeun tempat rekreasi kulawarga. Nah, ieu tempat pernahna di Kelurahan Padasuka kurang leuwih 2,5 km ti alun-alun kota Cimahi. Jangkungna kurang leuwih antara 877 meter nepi ka 886 meter di luhur permukaan laut. Di ieu bukit, midangkeun pamandangan nu endah ke arah kota Cimahi jeung kota Bandung. Kitu deui ka gunung-gunung sabudeureunana saperti Gunung Burangrang, Tangkuban Parahu, jeung Gunung Manglayang. Aksesna kumaha, Kang? Nah, akses ka puncak kawilang babari lantaran jalurna geus dibenerkeun make tangga awi jeung papimblok. Nu biasana bisa disorang dina waktu 30 nepi ka 45 menit. Di puncak oge aya Tugu Kujang Kembar anu sok jadi tempat karesep pikeun swafoto atawa selfie. Nah, di saluran eta disayagikeun fasilitas saperti saung pikeun reureuh, kursi di sapanjang jalur, jeung warung leutik. Nyebut ngaran Gunung Bohong asalna tina kesan jalma anu ningali ieu bukit ti kajauhan. Anu katingalina siga gunung anu jangkung, padahal saenyana mah teu pati nanjak. Aya oge carita rahayat anu nyaritakeun yen Sang Kuryang ngalayang ka ieu tempat sanggeus dibohongan ku Dayang Sumbi. Nah, kukituna tuluy disebut tempat eta teh Gunung Bohong. Nah, tina sababaraha sajarah, warga sabudeureun kota Cimahi kiwari nyebut eta bukit nyaeta Gunung Bohong minangka sebutan populer pikeun ieu bukit.